deui ngahanca deui tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku pidangan dongeng Sunda ti Dahlia anu dijomantarakeun 3 Lura 101,5 FM Radio Dahlia dina jejer carios si Konsleng Wilujeng ngadangukeun Macan bodas kamari dikasumpingan Berjaya si Bugul Waru sareng si Garang Larang anu sakawit nama si Garang Larang hoyong ijen teh sareng Santana mung Santana kelarasan nuju niang sareng Mang Odek milarian atau nyusulan Wisrawa anu milarian si Konsleng. Tapi Wisrawa geuning kalahka sumping ka Paguron Jayalaga nalika Paguron Jayalaga Paguron Macan Bodas diserang ku si Garang Larang sareng anu sanesna. Anu antukna Wisrawa sareng Hambali dicandak ka Alas Waringin. Urang lajengkeun putus si Konsleng tanding titisan siluman karya Bagus Resmati. Wargi Dahlia urang caturkeun Sutina anu harita keur ngobrol tiluan antara Marlan, Abah Tasman jeung Sutina. Harita Sutina anu keur cumarita bari ngabagikeun paneuteup ka Marlan jeung Abah Tasman. Jadi ayeuna mah Kang Barjaya teh geus tasieunan deui ku Ki Konsleng. Kituna teh lantaran ngarasa boga angkeuhan si Garang Larang geus beres tepakna. Anu tadina janji moal ingkar terek nurut sakumaha nu dilisankeunana dilangar deui Abah. Lagi hari Abah mah di awal mula oge sabenerna geus henteu percaya ka jalma saperti Barjaya bisa babalik kepikir. Sabab keur jalma saperti manehanana mah leuwih mendingkeun dirina sorangan. Jeung jalir dina janji desasad jadi hiji pangaresep kitu. Tapi abda ayeuna anu janten bingung teh kieu mah kandungan beki tambah ngagajian. Cabang bayi anu dikandung mah apanan tegaduh dosa. Tapi kayaan diri abdi ti poe ka poe ngan kurut pagetre estu geus taya pangajen saeutik-eutik acan ke diri abdi. Sakapeung abdi sok rajin aral hayang indit ka apur ngejati dieu Abah. Ulah waga gigituhan nyai. Garunya nu jabang bayi ayu keur dikandung ari Abah mah. Puguh henteu leukeut jarang di dieu ka lamur urang mah.
Waduh, bedeng geus gede gitu. Bisi ayo ge aya naon-naon anu tumi bagasi utun. Bener deh jang mararan. Leres bah. Nya ari ceuk abdi mah kedah tabah we ceuk. Tina sagala rupi cocobi ieu. Kedah kiat cetinah teh. Anu kedah diemutan teh nyaeta jabang bayi anu dikandung ceuk. Cencat kan hati jeung pikiran teh. Sedangkan keayaan aja di dia bagi dia teh bagi eueuh pisan pangajen. Kang Barjaya sababaraha poe ya oge geus teu di dieu, tapi aya dia alas waringin. Dielingan ku abdi teh kalaka seuri. Malah jelas terus nuteusieunan ku Ki Konceleng. Malah beja anu anyar keneh duka leres, duka henteu ieu mah. Ajarkeun teh Ki Konceleng ajal binasa ku kekuatan ilmu teluk palung nini kalasuri. Udah bener-bener prihatin ke Abah mah. Lamun dia mainnya Ki Konceleng nepikeun ka kitu nasibna. Cicik jadi kumaha ayeuna ceuk pamanggih jang mararan ye deh. Ya ari ceuk abdi mah kieu we. Cetina upami aya naon-naon enggal wartoskeun ka abdi. Margi henteu tebih. Teuing ari ti dieu mah nyangke wios lah abdi anu bakal ngablenyeng ka ditu mohon ka Abah gitu. Ya, nuhun be. Ari ayu Marlan aya peratosan kitu mah. Terus terang ece teh memang aya gesan pakumaha di dia teh. Mata kukur bulu ngerasa kabingung. Ari abdi mah ngapayangkeun teh upami dugikeun ka abdi ngalahirkeun. Tapi bari henteu dipalire kudu jadi salaki mareuna nasib diri kadar awak teh teu aya bedana we jeung cerah mi. Ieu anu jadi nyeri perih keur diri abdi mah bah. Abah ogeng jeung abdi bisaan nih dina lebah dinya mah nyai. Buguhara anu saperti kitu anu henteu dipiharep teh. Oh, tapi ayeuna mah wayahna beda eta kandungan teh geus moal di oge lahir. Jadi kudu sabar heula cek Abah mah. Puguh da si utun mah teh nyaon-naon apanan. Naon anu disaurkeun ku Abah laras pisan cetina. Sanaos sakumaha abotna kaya anu disinghareupan ayeuna nya wayahna salira kedah tabah. Nya urang Bandungan bae kumaha engke sikep Kang Barjaya. Upama cetina ngalahirkeun kitu ari ceuk abdi mah. Ya, ari ceuk ece mah nuhun be nya ece gitu nuhun. Aya mereka bantu sarta merhatikeun da puguh di dieu mah. Kabehanana oge milu ka Kang Barjaya. Ya, anu ngabela saurang oge ka diri abdi mah geuningan. Sanggeusna ngarasa cukup ngobrol jeung Sutina dibarung jeung hate anu nalangsa kapaksa Abah Tasman kudu pamitan sabab lamun lila teh aya di dinya bisi kaburu aya Barjaya anu datang. Tasman jeung Marlan tepi ka paguron macan bodas banget kaget anu lain di kieu. Nah, sabab murid-murid paguron macan bodas loba anu taratu di jero. Rahmi harita nu ngajelaskeun ngeunaan kajadian anu lumangsung di paguron macan bodas. Tetah, jadi
anu dibawa ke alas waringin teh Kang Wisrawa jeung Kang Hambali kasebut masih keneh untung ecen teu kapanggih ku Barjaya anu harita ngerasa asa aing panggagahna sabab barengan jeung si Garang Larang ari ece mangabayangkeun teh rek saha nu bisa nulungan Kang Hambali jeung Kang Wisrawa kangaranan dibawa ke alas waringin mah. Marlan sirahna gigideg ngadenge keterangan siga kitu teh Rahmi. Aduh. Nya an kasalempangan Kang Hambali teh jadi kanyataan. Ieu atuh da Mang Odek jeung santana make kudu indit sagala rupa. Padahal lamun tetep di dieu mah jeung Kang Wisrawa panggih gitu atau si Garang Larang aya meureunna nu nying hareupan. Ya, aja oge kadinya pamikiran teh Marlan. Jadi kumaha atuh ayeuna sikep jeung tindakan urang da iwal ti ai meureunna atuh anu teu kunaon anu sajan maapanan pada nyanang tatu jeung kanyeri. Sakitu oge masih keneh untung tadi tumpurkeun dibinasakeun kabehanana. Jadi jelas Abah anu pangaran Barjaya teh teu aya robahna geuningan laku lampahna kitu geuningan sakerep ingsun ugung sakitu dekeutna ayeuna teh jeung si Garang Larang geuningan nyabuh eda anu jadi bang baluhan teh keur Abah oge nya anu badak ditadi keneh oge pikiran dan terus we kumalayang ngabayangkeun kaayaan da si Banu jadi anak moal bina engkeun ada sapertinya ide bae ai diantepkeun moal dipalire jiga ayeuna mah pasti agak gitu beureunan. Beunang sajongjongan mah taya anu cumarita masing-masing pada ngumbar lamunan sewang-sewangan anu jelas kajadian anu tumiba ka paguron macan bodas kawilang musibat anu beurah. Pang-pangrama keur Marlan jelas jadi bingung anu teu manggih tungtung kudu kumaha nulungan Hambali jeung Wisrawa anu dibawa ka alas waringin. Marlan narik napas panjang semu ngangluh rumahuh ku Bang Balu kelila terus nyarita deui lalaunan bangun anu leuleus taya tanagaan. Ieu musibat memang berat sih. Terus terang abdi masih kene bingung dia teh kudu kumaha sikap jeung tindakan. Ya tinggal karingan tosan Mang Odek we panginten sareng santana we ieu bah. Kumahang ke sikapna oge tindakanana. Margi ari ku ukuran abdi mah memang tacan kapikiran ya teh kumaha carana nulungan Kang Hambali jeung Kang Wisrawa ieu teh. Ya ari karep jeung kayang ece mah mudah-mudahan me atuh Kang Hambali kitu deui Kang Wisrawa ulah ngararapan kajadian naon-naon yang anu diselampangkeun ku ece mah ingis ditandasa sabab geus pasti sikapna eta bakal pageus sarta heuras manurut kana kahayang pihak alas waringin eta anu diselampangkeun ku ece mah ieu. Ya sanggam abdi oge ieu nama urang antosan de kumaha ke cek Mang Odek sareng santana margi ari ayeuna mah iwal ti santana harepan urang hiji-hijina anu baris mampu nandingan si Garang Larang. Kitu diantarana obrolan Marlan jeung Rahmi katut Abah Tasman taya deui anu dijadikeun harepan ku tiluanana teh iwal ti ngadaguan kadatangan Mang Odek jeung santana.
lagi Dahlia. Urang caritakeun harita Mang Odek jeung Santana anu lumampah cukup jauh. Masih kene tacan bayi menang laratan ngeunaan Wisrawa. Lantaran ngarasa capek jeung beteung minta dieusian harita saterusna ngadon leureuh di hiji warung. Si Mawarung tetela kawilang someah dina narima sema. Sajorening leureuh Mang Odek jeung Santana diajakan ngobrol ku si Mawarung anu tetela beuki pisan macangkra ma cacarita. Mang Odek anu muka babarandisan. Nikat kabasekan kieu da saking kunikmatnya nya teh. Ukur belum asin jeung lalap sama loge dong. Pedo pisan. Paingan cekolot ari awak cager mah sagalangunna. Komo ieu mah sanguna handeut keneh deui. Dah ningali mad. Da lain ngalelewe ieu puguh oge penting awak cager teh. Sabab kangaranan geus gering mah apanan make jeung kudu titirah sagala rupa. Contona we dia lemur apanan aya jalma anu ngadon titirah. Padahal cek beja mah cenah anu gering teh jalma bisa. Dijajabkeun ge apan ka dieu ku jalma anu kungsi ditilungan ku manehanana. Ya ayeuna teh ngaringkuk we. Kangaranan nu boga ilmu oge geuningan dibere gering mah angger beripu. Gitu ya teh eta anu gering ngadon titirah ka dieu teh mah. Lalaki atawa awewe teh deh. Yang meni dijajabkeun ku batur sagala rupa deui nah nyeri. Nonton naon cenah geringna. Yang teu bogaon kulawarga kitu deui sarua nyorangan hirupna. Ayeuna lah nama ini kalasuri cenah. Ari cek anu ngajajabkeun nama memang hirup nyorangan teu boga kulawarga. Di papayang apan teu bisa lempang-lempang acan. Padahal jalma boga ilmu teh eta ini kalasuri teh. Jalanan. Ini kalasuri. Atuh bener eta mah lain jalma biasa doi, ha? Tapi geus kaasup nini sakti eta teh. Jadi ayeuna keur tirahnya di lemur ieu. Parna atuh mun kitu mah geuringna teh nyawanya. Nya da moal nepikeun ka dipayang bari teu bisa lempang atuh ari sakirana teu parna mah. Nah, geuningan becik anu apal ka eta jalma. Oh nya ukur semet apal we mah. Ah kitu geuningan Santana. Nini kalasuri teh geuring ripuh cenah. Kitu dah. Teu bisa lumpang-lumpang acan. Meni ripuh pisan cenah Santana kitu. Ya turang tepungan memang karunya. Sabab dinton to oge nini kalasuri teh apalon ka Mang Odek malin kitu. Tugu memang Odek jadi kerung sabab Santana ngajak ka Mang Odek ngalongok ka nini kalasuri anu keur geuring ripuh. Tapi lantaran ningali sikep jeung ngadenge caritaan Santana anu sakitu dariana, akhirna Mamang Odek jadi terus nanyakeun lebah-lebahna imah anu dipake cicing nini kalasuri. Ku si Mawarung harita dituduhku. Geus kitu Mamang Odek jeung Santana terus pamitan ka si Mawarung sanggeusna mayar urut dahar. Sajeroning lempang lantaran penasaran harita Mang Odek terus tumanya ka Santana. Lain ari emang mah weleh can ngarti teh. Kumaha maksud Santana pangna hayang ngalongok nini kalasuri teh. Geus puguh apanan eta jalema teh tukang hianat ka pihak urang. Sasat mihak ka jalma jahat yobat kalak rek ditepungan. Kumaha ieu teh? Ih, sabab karunya Mang. Geuringna moal cager lamun teh diubaran kuing. Sabab bongan sorangan matakeun ilmu telu balung. Nya akhirna terus malikan ka dirina sorangan
Jadi lamun tadi ubaran karunya deui mang teh. Tah ieu lebah ieu kalemahan jeung salahna urang mah ieu. Geus pugun ini kalasuri teh geus sababaraha kali ngalakukeun jeung ngarah-ngarah ka pihak urang ngakalakeun. Ngalakukeun kajahatan ayeuna bet kalah karek ditulungan. Nya sugan be atuh ari geus ditulungan mah jadi terus sadar babalik pikir mang. Kon we urang ubaran we atuh mang lah. Kangaranan geus kitu sikep jeung pamadegan santana harita Mang Odek geus teu bisa paloba-loba carita. Harap jeung pamaksudan santana geus moal bisa robah deui tetep hayang nulungan. Ka tempat anu dituju kawilang imah panggung leutik. Harita Mang Odek jeung santana langsung asup ke jero eta imah. Kasampak di jero imah nini kalasuri keur diuk ngajemprak bari nyanda di juru. Ngan ningali anu asup ka jero imah nini kalasuri jadi kaget anu lain di kieu sabab anu abus ka jero imah teh Mang Odek jeung santana. Mang Odek nyerenge seuri bari neutupkan nini kalasuri. Kelila terus harita nyarita. Lain ya teh. Apa keneh ka kuring ini ya teh? Odek sorenek si jago dengkek ya? Apa? Oh pasti bakal kaget ya. Moal nyangka keur ini mah lamun ayeuna bakal kedatangan kuring jeung santana anu dikakalakeun di arah-arah ngagunakeun kekuatan ilmu teluh balung ya. Tah ayeuna pangna kuring duaan datang ka dieu ngajak rek ngalongok ieu teh. Da menang beja mah nini teh gring parna. Ngajak dilongok ieu teh. Aduh. Memang ini rumah sagede dosa hianat ka sesama. Anu paling akhir memang ngalaksanakeun parentah Barjaya hayang binasa ka sandana gitu. Ayeuna mah bisa karasa kun ini. Sanajan nini luhung ku ilmu jembar ku pangabisa sugih ku pangarti kangaranan bari jeung lampah dina jalan anu salah mah geus pasti bakal katulah. Aduh kumaha ieu mah bet kalah kaloba pamolah ngarah-ngarinah ka jalma anu keur tumanina rek kumaha teh tugenah sudah ini teh geus kolot ya. Lamun dina embe mah geus badot, kulit geus pareot, pipi geus kempot, anu matak geura eling. Bisi umur kaburu dibetot, bisi paeh molotot. Memang masa ini oge kana dosa anu geus dipilampah. Anu matak ayeuna ngerek sakalian we minta diampura ka Jang Odek oge ka kasantana oge kanu sejeuna rumah salila ya ukur ngagugu kana parentana jalma-jalma jararat rek dipikeun ayeuna mah ilmu anu ngalinglungkeun batur teh aduh ampun ampuran ini bisa jadi ampuran bisa aduh ade yo
Sorik menta di hampura teh ulangan saukur pupulasan tapi kudu tembus kana batin sing nyaan. Siapa belah menukur jijieuna ndang ka oge bakal katohian. Katarana dina tindakan. Dan syukur lamun ayeuna rek sadar anu nyaan beungpeung aya keneh kasempatan keur ngomehan kalakuan kearti ini. Kearti. Aduh. Karti pisan ujang. Ini janji bakal ngerenkeun tindak laku. Bakal ngerenkeun tindak laku kejahatan. Aduh, ampura sakali deui. Oh, tadi hampura lah. Tapi kuring mah gitu. Ieu mah kumaha? Nini nah. Nah, nini arek. Lamun geus sagor. Balik deui ngalakukan tindak laku kejahatan apa henteu? Soal eta mah tergantung nini. Nah. Jeung deui di hampura jeung henteu. Nah, tina kesalahan ini. Nah tinggal kari kumaha ieu yo santana. Sabab nini moal bisa cager atawa waluya deui lamun henteu diubaran ku santana. Nah gitu. Sanajan bener nini kalasuri oge boga ajen kasakten. Tapi kangaranan panggih langsung jeung santana mah langsung sentar hatena da puguh geus kanyahoan ajen kasakten. Kaca batu Purwadi nepikeun ka remek. Ilmu teluh balung kalah kamalikan ka dirina sorangan. Nini kalasuri neuteup antep ka santana, tetepan anu ngandung pangharepan, miharep sangkan dirina bisa diubaran ku santana si bocah sakti, sangkan pulih deui kaayaanana saperti bihara-bihari. Di barung jeung Reumbai Cipanon harita nini kalasuri minta tulung ka santana. Tolongan ini teh kasih. Badung tak kuat ngararasakeun anak lila-lila teuing kieu mah. Sing karunya kan ini atuh kasep nini janji geus moal arek ngalakukeun deui tindakan ngarah-ngarina kaya sama. Halo tolongan kasep. Nyata naon lai bener-bener geus kitu mah. Santana geus teu loba ngomong diuk sila di hareupeun nini kalasuri. Dua dampaleungeun santana dipake nyekelan ka nini kalasuri. Anu harita santana nembongkeun ajan wawasena mangsa mulihkeun kayaan nini kalasuri. Tidak dalam paleungeun santana harita keluar hawa tanaga sakti. Tulila eta hawa tanaga sakti teh nyak serak kana sakujur badan nini kalasuri. Sapasang leungeun nini kalasuri ngageleter. Awakna oge milu ngageleter. Saterusna nini kalasuri ngagolepak kagigir teu inget di bumi alam. Waktos nawargi geuningan tos teu nyekapan deui wae lah ari hoyong matras ieu teh ngalajengkeun jejer carios mung dalah di kumaha geuningan waktos lantaran tos nyekapan urang gecageun lah ieu serial si Koncleng dinten ieu insyaallah enjing urang keur ieu deui urang lajengkeun deui. Atuh sim kuring ngahaturkeun nuhun ya. Onti ka dieu sarengan onti. Mangga Kang, ge sakedap Kang. Hatur nuhun ka anu malaranco teras ngadanggukeun dongeng Surati Dahlia. Hatur nuhun
atur nuhun ya aya sawai ye. Sawai ke sakedap Bunda Dinda manco. Teras Mama Apep oge manco, Mama Bayu. Teras Mama Lili Ciwidey Deden Cipteng Dumar Ranco sadayana atur nuhun pisan. Dagopin oge manco. Mama Yani Sekir pokoknya masa dayana Maranco atur nuhun Maranco nuju liburan sadayana mohon alah salam baktos oge ya nu parantos ngawe ya saha wae aduh tuh Aki Kanha manco Heri Pasko Dewi Zain manco Teh Im Lembang aya Haji saya nuhanap tak Haji Iom laras gitu. Oh Bu Hajah engkah mohon hatur nuhun. Teras oge aya atau aya oh iya menuju aya wagelan saurna teh mohon dina TikTok teh pelarasan. Mang Apoy Matoa Lukman Pasar Baros Adi Endot oge Sunarti di Batu Lawang hatur nuhun. Dewi Dindong di Ciceuri Tanjung Jaya aya oge Deden Cipteng Ciau Karapitan sami manco Wa Uci di Binong Pa Olim oge sami nuju manco sadayana pamugia sararehat Jatnika di Rahayu Teh Isar Ibun mohon. Kalarasan Teh Isar nuju aya wagelan mohon. Kiboy itu di Soreang manco atur nuhun. Tetang Olympus oge sami nuju Mararanco atur nuhun pisan dina kasatiana teras Mararanco. Cobi onti Billy bade nampi telepon. Mangga Kang. Billy ayo nu bade silaturahmi ya Kang ye. Ngangguan telepon ayo diantosan ku kita Kang. Iya. Seueur pisan wargi anu saratia teras ngadangukeun dongeng Sunda Ti Dahlia teh Kang. Nuhun nya Kang ye sadayana. Iya, laras pisan nanti gitu. Menawi Mbak Yati wilujeng sonten pamugi aya dina ginanjar ka wilujengan sararehat sadayana. Aduh ya teh punten Kang rada ungsrak ingsrek. Gitu sawios satu sing sehat jagi kesehatan teh nanti mohon ulah dugi ke ka Bancen aya sagarupi teh. Bajagur Oma Weekend teras Bu Haja yo pabrik kerupuk Sarina wilujeng sonten halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dongeng Sunda Ti Dahlia. Kang Deden, Conti. Bulan. Ya Lukman Pasar Baros ya hadir. Lukman, sehat man? Sehat. Nuju sibuk naon ayeuna man? Beberes ya Conti. Pasar Baros hujan ageng Conti. Oh daerah Baros ageng hujan? Ageng. Aduh kumaha memang kading onte sakedap deui bade ka Tasik. Lewat ka Baros wae atuh. Embung justru eta hujan yang jauh we kudu muter kadinya. Man. Arek ngintunan saha atuh? Ngintunan kanggo Kang Deden sareng Conti payun. Nuhun. Terus kanggo Andin, Kang Danu, Kang Genta, Mama Bayu. Terus buat Mama Apep, buat Teh Isar. Terus kanggo sedayana lah. Sedayana wargi Dahlia. Tara kalangkung men eta ngadangukeun dongeng. Wah, tara tuh. Bagus di ya absen terus. Di agengan atuh radiona di Pasar Baros. Mohon. Di Calana naon di Pasar Baros? Tembakau alit-alitan ya Condi. Di Lebat di sisi jalan.
Dilebet. Karena disusul kadinya bari liwat. Mau diantasan, kayak di bekalan beas. Mangga. Atau nuhun man. Siap. Panteng radio. Panteng radio, Panteng Dahlia. Enak-enak langgar ngampung. Go ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabi hiji deui manawi aya nu pada silaturahmi dina telepon sateu acan pamit ka Kang Denye. Iya betul. Hatur nuhun pisan. Oke, teu hilap Tewati Kang Dedi Ciwastra selalu manco. Mohon Mang Ohan di Batu Jajar Mararanco sadayana hatur nuhun pisan. Syarat yang ada dongeng Sunda Dahlia gitu. Upami insyaallah anjing orang tepang deui ya. Halo, Bu Warpan wilujeng sonten. Halo. Waalaikumsalam. Anti. Mbak Yati. Nuhun Anti. Nuju naon? Abi nuju beres ngageprek. Ngageprek naon? Siap bade ka warung Anti. Ayeuna teh. Saha? Ayeuna teh ka warung si Mas ieu wae manco wae. Parebut wae. Mas manco, ayeuna makan di sawah tadi teh nyana HP sareng handset pasti manco. Duh kika ka sawah di Canak eta Di handphone. kacamar da tara ka kantun Saking- manco dongeng konceleng mah. Saking alim ka kantun eta serialna. Pokona mah teu menang lesot kami aya konceleng kedah. Nepi ka parebut. Manco. Mung diganggu wis eta masukan mah. Teh Yati, Kak, ngintunan saha? gintunan kanggo Anti. Sing sehat sateras. Amin. Nama Anti sing seujupna. Amin. Kanggo nu nembe Kang Pasar Lukman, Kang Lukman Pasar Baros, terus kanggo Kang Genta, kanggo Dani Imanjan juga Mama Lilis, Teh Elis, Ya. terus kanggo Bunda Dinda, Mamsi, Bu Enjoy, Bu Arfan, Mama. Pokoknya mas ada yang nawar kita lihat nya menuju manco. Mangga Tadi siap. kasih nama kanggo Antinya. Nuhun. Panteng radio. Panteng Dahlia, enak-enak langgirna prung go saya. Hatur nuhun Teh Yati. Sareng si Mas na selalu manca sadayana. Bu teh munjul Kang Jun Sarjon oge selalu manca tadi jelekong. Mohon salam baktos ya. Kang, Bulan. orang pamit sakantenan Kang. Laras hatur nuhun sadayana wargi-wargi anu sarati atas ngarepkeun urang Sunda insyaallah anjing urang tepang deui urang lajengkeun deui serial si konceleng nih. Saya goreng pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia enak-enak langamnya Dahlia prungah go goyang. Wargi Dahlia cag heula urang cageun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si konceleng tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia Wilujeng Kantun